kan?
banget kasih tempat anu gina tengok panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Sabadana mengaturkan salam puja saya puji urang sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala mana aya saat mangkana nakikeun ka urang sadayana biasa diumum tulung dan haflah. Juga salawat wa salam juga diukeun ka junjungan urang sadayana yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ka kulawargina ka para sahabat tabi'in tabi'at tabi'in ka urang sadayana salatu matangkeun. Nagumpi payun kesepuhan kedua belah pihak anu kusyukurin terhormat hadirin hadirat kesani hadir di dalam jasa Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu kapali nyata banyak di mana urang nuju nikahkeun kali ini nyata nuju nikah Herman nyata nuju nikah masing-masingnya bekeun dina jasa urang siga ngelaksanakeun ibadah kuasin hayu akad nikah mereka saksi insyaallah kaya sakeun negara sanesna di mana-mana saksi dosa hingga urang ucapkeun hamdalah. Ananda Deni Jati Purnama Heriatna Bapak nikahkan dan kawinkan Ananda kepada Irma Ariadeti putri kami Bapak dengan mas kawin perhiasan emas 15 gram dibayar tunai. Terima nikahnya Irma Ariadeti binti Bumi Santosa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian ini kelancaran ini ijab kabul ittisal nyambung daya kalimah matak-matakkeunnya kalian bersaksi Rabbil alamin hamdan wa fi ni'mah wa ikafil majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal. Dia yang naik teteh banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh sejak lumponan janji mayar mas kawin anu tadi dina ijab kabul disebut mangga nyahakeun teh bari mungkin maaf ya yang ini salah kita nang pakai nanti sana mas kawin mudah
Sentang